Lumatak anjeunna teh waliullah wali kutub sadayana eta teh anu tiasa nyana ka urang sadayana margi naon urang ngiring ka aranjeunna aranjeunna mah tos usul ka Gusti Allah naon usul teh geus nepi ka Gusti Allah na teh hatena teh lain euceuk jadi lamun sandugikeun kana dinya ahlak can nabina ahlakna mah sandugi ka dinya teh salat urang mah karek naon karek gigi tekana hungkul acan ngabukur kana akhlakna nu mawi beres salat ngomongkeun kagorengan batur beres salat ngahina batur beres salat ngabid'ahkeun batur geus salat eta teh beres salat ngadon pasea masjid tepikeun ka eureun pedahna peda ben khilafiyah nu ieu sok kunut tara kunut nah jadi masjid teh nya jadi tempat pasea budak preman bu pantes parebut lapak parebut awewe parebut dunia gitu parebut duit 5.000 pantes ieu mah parebut masjid pan teu pantes eta tempatna naon margi akhlak kaluar tina syariat teh can nepikeun kana akhlakna da akhlak mah dina tasawuf hayang robah akhlak urang teu tiasa ku teori kada dipraktekeun maka ku jalmi-jalmi antos usul mangga usul tos nepi ka Gusti Allah model ieu ibu teh diajak ibadah haji atau aku ibadah umroh ibu orang angkat umroh yuk hayu ajengan dek ngiring dek ngiring umroh bade hayu angkat efek teh ajengan teh can angkat umroh ari ngaos mah leres rukun haji yeuh sabar hiji wajib hajina sabar hiji sunahna yeuh dijabarkeun tapi can init ka ditu cing kintan-kintan lamun teh mah urang diajak umroh diajak haji kiyaina ajengan can ini gebegan teu gebegan da can ini ka ditu tapi mun teh mah ajenganna bab hajina tamat tos angkat ka ditu pan raos tenang da ajengan geus init ibadah haji model ajengan nerangkeun masalah nikah deg-deg masalah nikah ari ajenganna ustadna can kawin pan pidato mah pinter mempatahan ka batur pinter anjeunna mah teu apal kumaha rumah tangga karek bisa pidato we pan karawaraosna ge benten kitu teh da can ngalaman benten deui jeung lamun ajengan atos ngalaman rumah tangga ngajabarkeun teh raoskeun tah jalmi anu usul ka Gusti Allah teh model kitu urang teh hayang kenal ka Gusti Allah dibimbing ku saha ku jalmi-jalmi ngutos caket ka Gusti Allah dipasihan wiridan ngarah anjeun saya akhlakna yeuh wiridanana yeuh sing loba istighfarna ieu sakitu sing loba shalawatna sing loba zikirna diajarkeun sok amalkeun tepikeun ka maot sia ngeueun diamalkeun maksakeun hoream-hoream oge karena da urang janji dipen Gusti Allah dipaksakeun urang teh sabab naon ngarah ngabina akhlak akhirna kumaha akhlakna kabina leungit takaburna leungit sum'ahna leungit ujubna leungit riyana asar naon asar tina aurat eta zikirna